Assalamualaikum. Bang Amen lah. Aduh, kawasan pisan Gua aku naon gitu. Bade request lagu. Boleh. Lagu Noah. Yang terdalam nih, Kak. Yang terdalam. Noah. Pas pisan kapungkul ge abdi damang eta ku lagu eta mah. Sok mudah-mudahan bisa mengobati sakit hati nya. Aduh. Pembukaan heula nya. Lepas semua yang. Lah? Geuning kitu goblok. Kela tak acan. Dia mah cek son. Gergalau goblok. Ya anjing gergalau goblok. Aing gergalau sia tah begitu goblok. Iku lumayan di mana we milih mah mayan jeung alotek. Yai, seger. Anjing panasna anjing. Cing dulu bos. Cing. Markusa panas poe kieu anjing ejal mana. Jika nanya Glebod tuh. ayo Akalan. ningali Markisa Abi. Ulan? Markisa. Iya, pengen. Nah, jadi ke aing keur datang. Ambek kan mending jeung Abi 50 deh. Ih, ini kejenteng kalengitan Markisa 50. Nah, aing elmo kuas aing. Bau-bau ge meunang gua. Ayo. Oh, kadekeun we kadekeun. Oh, kadekeun. Oh, kadekeun. Kadek we, kadek. Panima tanggal kalapa tuh Danisya teh. Ditaipkeun ih. Nah, ini yang panas-panas ini minum nukis. Seger ieu mah euy ngeunaheun. Mantap pokoknya. Santai dia. Guys. Kita mau hitung apa lagi mah euy. Jing kacau ya mah. Si anjing makan udah temer-merek aing. Alik iang sia teh gaji loba tah aya na we aing bawa ieu mah. Yo. Penutupan patok wanana. Untuk karena ditutupan dua nana. Kubur rokok segitu-gitu na deui. Pan hayang ngerokok deui. Si monyet anjing nipu di bae ka aing goblok. Deden kemana ini teh? Janjian di dia kayak ada teh wae. Paham. Bardering adalah aya. Molor ya kieu meureun. Eden geuat sia teh geurang konten itu aing geus ngadegon di kebon.
Aku molor nih. Kalah molor eta ya kieu. Moal. Siamanya nggak susah. Bobo yang cantik lah. Sok bobo. Oh, bener-bener si Deden kalah molor. Oh, aing kalau uji ieu nih. Naon di mana yang ngalangan ka aing? Eta apal aing bawa kungfu ayeuna. Kalem. Anja. Naon Kang? Goblok cik aing aing budak tadi cik aing kita nyolong jambu aing eta. Aing eta di dinya teh budak teh cing raro jatuh ke dengan jambu. Pendekeun nih eta. Tang aing da jangkung aing teh. Mang cenah. Oh nyopotkeun jambu batur aing enggak apal eta teh. Terus kumaha tuh? Apaan teh meunang aing eta teh kapan aing teh jelema santren apa agama aing mah. Oh jadi maksudna teh nyolong. Kita nyolong ka urang gitu aing mah da apal agama. Meunang lainnya gitu teh cekus taruh kena. Meunang aing nyolong mah ulah. Daripada kulalai. Lalai mah geus ieu kuda gawe ka mana. Yo, dia uang. Jambu lumayan.